Depi gelis anaking nyoreang mangsa katukang 18 tahun katukang gelis. Ibu Eti ibu hidup ngakandung hidup dina kaayaan anu leles lungseng lipuh berang jeung peuting ti kawit sabulan ngaherang dugikeun ka 8 bulan hidup gebrak medal ka alam dunia. Harita dinten Jumaah Devi 10 Maret tahun 2000 Ibu Eti ibu hidup kuyang getih lalamaran ngajuru nandonkeun nyawa kalahirkeun hidup Devi. Alhamdulillah kersaning Allah hidup gubrak medal ka alam dunia kalayan mulus salamet sehat diramu dipangku dipika dadah dipika asih dipika nyaah lirna geuning beberem ayeuna hidup jaluk jangku ngaluhuran indung bahkan geus boga niat rek kabalai nyungcu di ais deui kudu jadi indung neleng nengkung geus payunan hidup ramah hidup nek Devi sok utang ka tuang ramah hidup imam dipelawarkan kedah dihormat ku hidup anjeunna nyanang palita ieu hiji siloka salawasna anu jadi kolot mere pituduh jalan kahadean keur hidup di ayun ku sampi. Bapak Oyeng Taryana Bapak salaku Rama teges Neng Devi anu bade ngawalian anjeunna dinten Ahad. Bapak ridho kanggo ngalepaskeun Neng ditikah dipihukum ku hiji jajaka tangtos ieu hiji jajaka pilihan hate Neng Devi wastana Cep Irfan Syafaat. Bapak ridho Pak? Lillahi ta'ala gaduh putra istri Bapak mati luaran lagi putra istri Bapak kedah ridho di nomor 2 keun Pak margi satos ditikahkeun tangtos anjeunna bakal langkung ti payun ngestokeun kanu janten carogena. Bapak sing ridho tapi insyaallah kariduan Bapak gaduh putra putri anu saroleh berbuah manis lawang surga kanggo Bapak sareng ibu. Tawis Bapak sareng ibu ridho mangga ayeuna lilina ditiup Pak Oyeng titipkeun ka Allah anu maha agung Allah anu maha kun fayakun. Mudah-mudahan Cep Irfan tiasa janten imam anu sae tiasa ngatik ngadidik Neng Devi langkung sae mangga ditiup Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mayun katuang putri Pak palih dieu Neng Devi anu geulis sing janglar geulis sing tawakal hate disangkeh kasolehan jeung kaimananam tuturkeun anu tadi salaki rek kitu rek ieu hidup kudu hormat kanu jadi salaki hidup kudu patuh kanu jadi salaki kasolehan hidup insyaallah janten tiasa ngangkat harkat darajat ibu ramah hidup. Mangga Pak Oyeng sing ridho ecakeun aisanan apa titipkeun ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Cep Irfan tiasa neraskeun ka deudeuh sareng ka nyaah Bapak. Mudah-mudahan Cep Irfan tiasa ngamuliakeun putri salira Bapak. Amin. Mangga Ibu calik Bapak oge calik dipalih ditu Neng calik dina sinjang mayun ka ibu ramah hidup. Mangga calik di dieu. Ibu hidup insan aulia Allah anu sabar. Ibu hidup jalmi anu sakitu belana ka hidup Devi. Sagala rupi kahayang hidup dicumponan. Kadang-kadang anjeunna ngilungan kana kabohongan-kabohongan hidup. Sok komo ka budak awewe bungsuna tangtu ka nyaah indung Bapak hidup leuwih ka hidup geulis. Tetep ramah hidup anaknya. Ramah hidup anjeunna sakitu dug hulu met nyawa poho di kacape teu inget di waktu bakat ku hayang boga rezeki leuwih jang hidup geulis jang juga makan hidup jeung lancek-lancek hidup anaking Devi mengpeung hate cang rabeng ras di hibaran nur kaislaman di cahayaan ku cahaya ilahi sok hidup kahiji menta hampura ka indung jeung Bapak gelis anaking Devi mangga ayeuna hidup sing ikhlas sing ridho menta hampura kanu jadi indung jeung Bapak.
nganuhunkeun ka aranjeunna duaan sok sanajan jasa indung jeung bapa moal kabeuli ku harta purpenta doana geulis danget ayeuna pintu aras kabuka insyaallah doa indung bapa hidup diijabah ku Allah anakin sok hapunten abi abi tajam biasa bulan tarima karena sakalan doakan abi mudah-mudahan rumah tangga abi aya dina karidoan mama sareng bapak oge dina aya karidoan Allah Subhanahu wa taala ku abdi mama sareng bapak didoakeun ting sehat ting panjang yuswa biasa nyarengan abi sareng lancek-lancek abi Allah wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro amin ya Allah hapunten abdi hapunten ibu rama abdi kadeudeuh pikanya aranjeunna sapertos aranjeunna mika deudeuh mikanya hadiri abi ditampi ku bapak hidup yang panjang wiswa sing gede milik bapak ridho lillahi ta'ala Robbi habli minasyur Robbi habli minal muhirin Robbi habli duriyat dan toibah innahu sami'u du'a. Depi gelis anaking ibu ramah hidup paratos ridho ngalepaskeun hidup anjeunna nitipkeun ka pangeran mudah-mudahan anjeun sing diaping dijaring dijaga diriksa salawasna ku rahmat sareng ridona tangkep ayeuna ibu ramah hidup amitan ka aranjeunna dedeuh teuing duh anak dedeuh teuing Devi anak bapak kanya mama kacinta mamah jeung bapak anak harapan mamah jeung bapak dihampura hidupku mamah ku bapak gelisna geramiang sing janglar sawangsulna hampura bapakku hidup gelis bisi kurang ngatik ngadidik jeung mikanya ka hidup tapi hidup sing yakin kadeudeuh kanya nu jadi indung jeung bapak sapanjang jalan taya kendak dititipkeun ke pangeran hidup sing bagja ayeuna bade diseungitan ku kembang warna bodas sareng warna beureum bodas lambang kasucian kumaha anu jadi indung sakitu nyaahna ka hidup tan wates wangun nam ayeuna bade dikembangan ku kembang anu warna beureum lambang gede wawanen ieu simbol ka hidup nam geramiang niatan ibadah tapi tetap hidup kudu gede wawanen kudu aya kawani kudu kuat insyaallah niatan anu sae insyaallah Allah nyarengan lengkah hidup mangga dilebetan diseungitan eta cai mudah-mudahan hidup oke sing bisa nyengitan kula warga bapak koyeng di dieu langkung Nanjung langkung seungit ku ayana hidup nikah sareng Cep Irfan ngawasuh dampal sampean ibu hidup sok hidup usapan dampal sampean anjeunna diusapan bari hidup ucapkeun istighfar minta hampura Devi ka Allah tina segarupi dosa-dosa anjeun kanu jadi indung anu karasa anu teu karasa anu ngahaja anu teu dihaja anu disumput-sumput atanapi anu terang-terangan sanaos ieu indung mah lautan hampura
geus dihampura sagarupi dosa-dosa hidup, tapi Allah mah teu ridho lamun indung bapak hidup masih dinyeri ku urang. Ku kitu nama ayeuna tobatan ku hidup Neng Devi, istighfar minta hampura ka Allah anaki. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diwasuh dampal sampean ibu hidup anaki. Kanggo urang anu nyaksian ieu acara bapak ibu, sanes kedah urang ngalakukeun setiap waktu hal sapertos ieu. Ieu mah mung saukur silip siloka saking harkat martabat jeung kadudukan nu jadi indung jeung bapak luhur ajena. Quran surat Luqman ayat 14, anis kurli wali walidaya. Urang kedah syukur ke Allah, oge kedah syukur kanu jadi indung jeung bapak. Birul walidain, sae kanu janten indung bapak ibu eta parentah kadua ti Allah. Kahiji urang kedah takwa ka Allah kalayan teu ngamusrikeunana, kadua urang kedah sae kanu janten ibu rama. Jalmi anu sae ka ibu ramana insyaallah diangkat harkat darajatna ku Allah dunia akhirat, jembarkeun rizkina. Sawangsulna jalmi anu awan nu janten indung bapakna siksaan sanes-saneskan wungkul jaga di akhirat, tapi jalmi anu awon kanu janten ibu ramana siksaanana langsung dipaparinkeun di dunia kene. Hapunten ibu, 18 tahun Devi dirorok ku ibu, dipika asih, dipika nyaah, dipika dedeh, dugi ka ayeuna teu acan tiasa mulang tarima bu. Hapunten Devi, ibu sing panjang yuswa, ibu sing sehat, doakeun abdi sukses, tiasa mulang tarima, tiasa mika nyaah ka ibu, sengkat gelis gabruk ibuna. Anjeun bagja masih bisa ngagabruk keneh nu jadi indung. Teu sakedik anu sanes maneng Devi dina mangsana rumah tangga ibuna parantos teu aya di kieuna. Ukur tiasa ngagabruk tutunggul, ukur tiasa ziarah kubur. Devi mah bagja aya keneh nu jadi indung mah hidup kana pangkonan hidup. Tah geulis Devi dampal sampean ieu anu dug hulu pet nyawa. Sakitu repotna ramah hidup teh nyieur kipayah. Alhamdulillah anjeunna dipaparinan jalan ku Allah tiasa milarian rizki anu sakitu seueurna nulungan batur anu memang meryogikeun. Alhamdulillah bapak, hatur nuhun bapak, tos janten imam anu sakitu tanggal walerna boh ka ibu, boh ka tilu putrana ge sami dipika dedeh, dipika nyaah, dipika asih, sagala rupa ditedunan, sagala rupa hayang dicumponan. Belakna anu jadi bapak sakitu agengna geulis. Matak pantas Allah ngalaknat jalmi anu awon kanu janten ibu ramana. Moal aya kaberkahan eta hiji jalma anu awon kanu janten sepuhna. Matak singsieun ku laknat ti Allah ibu. Mangga ka ibu-ibu bapak-bapak anu masih keneh araya ibu ramana, mangga urang hormat mulai ibu rama urang, margi didinya kunci kabarokahan hirup. Disengitan dampal sampean ramah hidup. Mudah-mudahan sekali deui hidup sing tiasa nyengitan kulawarga ku kehadiran hidup sareng Cep Irfan, keluarga Bapak Koyeng Tariana langkung seungit langkung nanjung. Tetep ramah hidup sing lelepuh geulis gubrakeun mastaka hidup kana pangkonan aing mangapa ditiup dinoakeun. Dedeh teuing duh anaking jimat apa berang putih. Dedeh teuing Devi jimat bapak, bapak mah harapan bapak, bapak mangan ukur ngayungga, hampura bapak geulis, hampura ku hidup, bisi bapak kurang ngatik kawarah hidup. Nam sing bagja tuturkeun anu jadi salaki, bapak jeung mamah ridolillahi ta'ala. Jeung dulur patuturun sirah komo keur leutik pasti sok aya pacogrengan, aya silih baeudang, silih rengan, silih paseaan. Sok ayeuna silih lubarkeun geulis, silih doakeun hidup sing garde milih, sing bisa ulang tarima kanu jadi indung jeung bapak, ngagaduhan kulawarga anu ayem tentrem, sakinah mawadah warahmah, gaduh putra putri anu soleh, incuna bapak Koyeng kalih ibu. Mangga teteh hiji deui anakna minta hampurana kanu jadi lanceuk,
hampura kuning bilih Devi salami seueur lepat KTT bilih Devi salami teu acan tiasa janten Adi anu kaeyang hidup gelis sok punut doana alhamdulillah nini hidup aya kene jag kene sehat kene penta doa restuna gelis palih dinya ka ulah hidup gedengeunana gelis anaki ibu bapak simkuring ngawakilan jirim jenis naneng Devi bilih salami anjeunna ti kawit balik dugi ka ayeuna kantos ibu kabetrik hati kasingkeun manah ku cariosan anjeunna anu matak nyentuh kana manah hapunten Devi ibu di luhur sahibas raput di handap sahibas dampang urang silih lubarkeun silih hapunten Neng Devi ka jamaah pangaosan diwakilan ku ibu ustazah dipengker anjeunna ahli ibadah ahli pangaosan ibu lungsur ka tuang ibu bade gaduh maksad anu sakitu ageungna munut doana ti tuang ibu